Sang Nalendra Prabu Kanda kamurkan ngahaturanan kana ieu sang putri Pati gaulan coba kar ade asus ieu kadangan ayeuna ieu patih kaula nyeri bohong sosong eta bae candek datang karena nyerpen saat hilang jadi makin cari makin terlambat pada jangan
sorangan jawe Bibisik Prabu Kanda Kamurka ngahaturan lingis Senopati ngandika ay kumaha teuing yen nepi ka ayeuna nyari beheung sosongeteun sok komo ningal anu jadi anak ngorbankeun jiwa raga kaula tibatan anak jadi korban ieu deui wana anu keur usaha neangan pisalakieunana nepi ka cantik datang keneh wae anu geulis anak amawir gining si anu kiwarisan kaluar ti kamarna sabar Gusti pulang kapalangnya sabar parantos dijodoh-jodohkeun parantos aya papasanganana ya benar kitu ceuk abdi oge kitu panon poe moal bade salahnya surup di mana wae iraha wae bakal dadahan we atuh kulan Gusti laras gitu pikeun hajatan Gus di bejaan ahli-ahli seniman seniman seniwati pananoes parantos diwartosan parantos atuh ti glamor SOS parantos dina waktosna resepsi teh cenah eta tuang putra teh palai numpak singa Depok atos di mana tah ya eta di Kang Robot syukur Pancasilatna ngeyeuk seureuna atuh Didin Bajuri Kang Dindin syukur atuh cenah bilih bade ngapawe ya parantos sadayana ge dipanjerehan ku abdi